Bisa nawar teu sih? Lamun bisa nawar mah kahayangna teh balik balanja langsung beberes. Ke jajanan geus sagala diberesan, geus sagala beres, kakara datang pelanggan. Geunah pan kitu mah cigana teh moal riweuh teuing. Teu cara ayeuna karek mulang pisan balanja geus aya pelanggan. Meni sok asa riweuh asana teh. Ari kahayangna mah engke we geus sagala beres, geus sagala rapi. Kahayangna ieu mah nya kahayang abi. Heueuh atuh da pirakunya ayeuna aya pelanggan arek jajan. Neng antosan heula nya abi rek peperen. Meureun kaburu kabur pelanggan ge. Matak sok kapaksa we riweuh-riweuh oge bari merean. Tah poe ayeuna mah warung abi teh kadatangan Neng Ara jeung babaturanna. Terus di dieu teh jajan makaroni basah jeung pisang keju. Alhamdulillah ieu makaroni basah jeung pisang keju teh jadi menu best seller di warung abi. Heueuh bulan ayeuna mah nu jajan teh terus we makaroni basah jeung pisang keju. Teu pelanggan deket, teu pelanggan jauh anu ditanyakeunna teh makaroni pisang keju, makaroni pisang keju. Kadang nu jajan sore mah tara kabagian eta teh da kaburu beak. Tah ieu di dieu jajan makaroni basah na teh 2 porsi, terus pisang keju na teh saporsi. Teh sabaraha cenah saporsina? Jadi saporsina teh mulai ti harga 2.000 nya jadi bisa 2.000-an, 3.000-an, 5.000-an. Tapi lolobana mah anu 5.000-an sih. Tah ieu pisang keju jeung makaroni basah na teh geus beres. Hatur nuhun nya tos jauh-jauh ngajak jajan ka warung abi.